akan menyaksikan Facebookers dipersembahkan oleh Strategi Goreng Lemas. Lemasnya lemas. Allah. Naon, Ding? Naon? Poet. Luaskan uang ini. Kurang ke polisi kena bawa ini mah kagok mah Goblok. Saya ada bodoh ning nang dong. Aina apa masalah? Geus geus erang geus. Tenang ke kira-kira. Ambil istri ke polisikeun, bagaimana kuman? Lain Mang Adeng. Cenah Mang Adeng tadi ngegebugan putrana Cesi ya. Benar eta teh? Hah? Benang koma Lain ada eta usaha. Mang Adeng. Ari Mang Adeng itu tinggal sampai jam momom cing kaujang dikumahakeun ku Mang Adeng. didengkek. Heeh. Didengkek eta. Udah gitu. Terus begitu toh. Cing ari mimiti kela naros Kela. mimitina kumaha. Aya kira kieu aya naon masalah. Kela ulah emosi. Kan eueuh. Nanti Kumaha kacampak pipicung kumaha adang dikitu-gitu. Ngeunah. Iya. Siapa Kan bantal urang. kita? Sia teh bantal urang. Ini ngomong Mau bantal urang Cing abang sabar. di poe. Emosi kela. Ayo Cing nama kela urang taruh heula. Cing kumaha mimitina kaujang. Dibut wae Heula mau jang kumaha mimitina. Cek mate jang lampa cenah pang moe-moekeun bantal. Ya. Kalau poekeun 3. Ya. 3. Ah, Pas 15 menit geus eueuh. terus Abi camang ka pipicung. Kasabake sia teh keur gituan. Tuh. ya cenah nyokot bantal, mau ke bantal cenah. anjing omongan euy. Kieu Ieu digebugan. Aduh aing cang iya aduh. Oh, cing kumaha awalna. Kieu tah. Mi, mami, mami teh. Cing kumaha. Eta mah mami. Cing sok. Yeun heuh. Sok kumaha. Ieu mah hayang apa we kumaha mimitina sampai ka kieu tinggal di jam momom kieu. Kieu. Apa ge? tuh tempo nepi ka kieu karunya teuy ieu Kumaha? budak cesian nepi ka kieu Kumaha digebugan eta. Oh, kumaha eta mah omongan Ya eta. naon tuh we aki aing ya goblok. Aing untuk sia goblok. Kela. Cicing heula. Tenang, sabar dulu. sabar Bismillah, Cing. Ke heula Mang Adeng. Sampai ka kitu kumaha tanggung jawabna. Aduh, bingung Dengan Mang Adeng digebugan gitu kumaha? Hah? Digebugan gitu. siksaan di kereta mah siksa digap tuh kan. Gitu, Pak. Kunaon atuh? Kolontong kumaha? Lontong eta mah lontong. Make naon ditunggalna make naon? Batu. Batu heuh bener. Pegedel. Batunya. Banyak ceri. tuh nu aja ngomong kieu kumaha Cing untuk we aki. Cing urang naros heula ka PRT. Cing PRT selaku pimpinan cing anu gelut kitu kumaha cing lain dipisah ku PRT. Polisikeun. Bui. Jadi gitu bae ada enggak? Hai. Urang ku jadi pimpinan teh kudu ngerangkul ka warga teh tah. Ieu cing papatahan. Bela. Papatahan ke heula. Ya kan jepahla Pak. Kieu aduh esa. Teh kieu Pak teh urang pisakeun di pasya. Digeut tewani kuda masalah digeut aya naon teh. tah ieu nepi ka jam momom kieu Siapa loba cita ku Kumaha Jadi murang kali itu rada ieu. Jadi murang kali itu rada wanian, Pak. Iya teh. Rada wanian kanu sanes murang kali. kaneng coba siapa Cing ari di masyarakatnya kumaha ya Mang Adeng. Dampak bisa dicarek teh Mang Adeng. Titiasa disarek mah, Pak. Titiasa disarek pisan ya mah. Cenah Pak. Beda ieu cenah bantangul Mang Adeng bisa dicarek ke Kayak tadi ngelawan wae, Pak. Ngelawan wae ke RT. kieu jawaban masyarakat depan tak wajib aya total 8 juta kira yo duit dangukeun heula Lain eta ieu mah kumaha ieu? ka PRT teh kudu daek di papatahan nah Yo ubaran yo. dangukeun ayeuna
Eta kumaha cek Pak RT cenah. Mangadeng masyarakat cenah ieu non teh. Masyarakat Pangmedegongna mangadeng cek Pak RT. RT ngelawan. Geus era eta kawagana teh masyarakat. Oh, era ieu sia sih nyeri ya. Kalau was Tong emosi. Kela musisi awak badan lehan lemut. Sia goblok Pak. Oh cicing ulah emosi heula. Mangadeng mah cicing. Ieu kumaha mau digebugan ku tiluan. Ayo sikat yuk. Hah? Udah sikat. Sabar Jang, sabar. Sabar Amak ya. Sabar. Sabar. Padahal geus kieu nama ku masuk minta hampura. Dari kadek babi. Ubaran ieu sia. Dia kan babi doa babi. Ya untuk yang di BH Kita doa langsung. Kita doa. Bismillah, bismillah. Iya bener yang behel. Tempo beak kari kumaha. Orang di behel. Cingeuna kieu. Bener. Ieu jonoor rek kumaha. Madeng teu kudu tanggung jawab. Ayana masalah. Iya di tenggelan di Madeng. Teh. Tenang lah. Kita goblok sia teh belagu teuing. Iya tinggal irungna uyuhan teh pindah kana tarang oge. Heula fokus ka dieu. Amoy ka mana? Fokus ka dieu cing kumaha. Uyuhan tinggal di tarang eta irungna teh pindah kana tarang. Kusaha apa teh? Kusaha ini? Sia-sia melebat kita goblok. Kapan mah ada kudu tanggung jawab. Sabar ulah emosi. Cing aku aya mah. Abang damang moy. Cicing. Padahal enggak polisikan. Ade adang. Ngaku. Ade abi. Ngaku kumaha. Teh. Ieu kumaha ieu? Teh. Ye, kita baca. Lah, itu mah kumaha. Ieu kumaha ieu? Ubaran. Bi udah. Nah, ya kan berdua ya kan. nah, Tagar. Nah. Tinggal jenos itu. Iya. Dah. Tidak aduh. Anu memang ieu we atuh pat urang dari kumakan deh. Dari kumakan deh. Ayeuna cing. kieu mah ada sok minta hampura eta mah. Ya, woi. Cing bener atau minta hampura cing sopan. Hampura. Sampurasun sampai sedinya. Lain minta hampura cing bener cing sopan. Bu aing mah we aing ieu tuh beak. Aku ayeuna. We aing Apa nih? Go. Cing naon Pak RT? Namanya teh kumaha kejadian kumaha? Namanya teh sia teh laporan ka abdi. Mohon urang kalihna. Yes. Dianiaya. Ya. Kusaha? Kumang adeng. Mangsud. Iya dugikeun ka ieu benyol. Cepil sareng sacana papisah. Tah aya abdi teh huntuna duka ka mana, duka ka teleg, duka ka mana apa abdi keterang gitu nya. Eta mah ada jadi ku teh siah meureun dieukeun abdi mung nampi laporan mungkul terus ditangkeun ku teh siah meureun upami eta nama Cing kumaha teh sia? Awalna kumaha? Nya tadi teh barang moe bantal ku abdi teh. Nya. Ari jarak 5 menit bantalna teh cenah teu aya. Ayeuna Disiksa cenah ku Mang Adeng. Ieu teh aduh Nya jang dapat teh sampai ka hancur kieu. Hancur untuna ge hancurkan Ari tika pungkur tos hancur kieu teh pungkur. cacat. Oh, kakara ku Mang Adeng hancur. Cing kana Pak RT beresan kumaha cing? Terus ku Pak RT bener-bener. saur pandi. Bae. nya Eta terjadi nanti kunaon lantaran dugikeun ka disiksa kitu teh. Asal muasalna tina masalah naon eta teh. Geus geus era kawaga isina loba tamu. Lain, Main loba tamu. Mang Adeng teh ulah gelut wae, jeung ulah pasea wae. Cenah Mang Adeng pasea. Cing, terangkeun. Aya naon? Eta digebugan cenah ku Mang Adeng. Meureun loba siksaan. Disiksa, Sisa dikapekna gamplang. digamblong ku Mang Adeng teh. Laki. Make naon digamplengna teh? Sota. Socana, bibirna apa Amoy. irungna? Kema mamoy. Ya, socana atau naonna? Make naon? Sa.
Madeng. Dangukeun lamun PRT nyaros teh dangukeun. Pate. Nya ulang hamak wae ka PRT teh. Ulah emosi. Sok kumaha PRT terangkeun. Disiksana si Ujang Qadir make naon? Wi. Yang dapat. Kita bener yakin. Ah. Tak kieu awas teh bun aduh anjing bener ni kanjut kebetulan. Cing kumaha? Madeng. Iya teh Cing kumaha? iya orang kan tertantang sarai bebelas saya bawatin Siapa baca cerita goblok? Cing kieu Madeng. Madeng. euy Lamun PRT nyaros teh dangukeun cing bener. Ulah pura-pura teu ngadenge. Jeung cenah Madeng masuk amak-amakan wae ka PRT teh. ayeuna Hah? Ngamak kumaha ka PRT teh? tak kieu teh Ah. pata kieu teh ya dangkeun menangkau dang Ah. melengkapi Sok. apa ge satu salat urang 2 juta Ah. apa ge 5 juta Lain 5 juta gitu, 5 juta gitu, sorban kan gitu. Iya kumaha Ujang dampak disiksana make naon? sota Soca naon? Nepikeun ka dempak gitu atau bemet da. Kuntuna leungit gitu. Ah. ayo Pilih aja mool. Cing jujur. lain bawa hayam Ah. bakalut Nya cing jujur kumaha Deng. Disiksana teh make naon? kadang musik wae itu gani itu Basok. Tong pura-pura teu ngadenge ah. enan Tong pura-pura teu ngadenge. enan Cing ieu cenah disiksa kumaha Deng. Di kumaha eta teh disiksa. siksaan iya tak kieu Ah. kieu Kisah pausop Cing. budak mama pausop Ah. nya melengkapi Mah. eta kela keplok jepela jabatan yang babal Kira ulah pasah heula cicing heula sok pelangkeun kumaha. Terangkeun kumaha eta disiksana teh. Nah. Di eta mah pelakuna didinya kumaha Nah. tah apa ke ulah apa ke ading balik sini apa gotos Sok mah atuh ngobrol teh cing bener ngobrol teh. apa ke Nah. orang Ujung ngarokok wae terangkeun heula atuh. Ya boga masalah udud dulu ya. Jeung Madeng mah. Kumaha terangkeun sok wat. Ngarah terberes urusanana. Sok. alhamdulillah syukur pada Allah SWT amin Lain Sakit gitu. Iya budak emak. Biar dikumahakeun. Sakitu jam momom. Untuk beak rek dikumahakeun. lo kan ki aduh ini sih Amak-amakan tuh budak cepiak. mega tuh keselike mega lehe dia kan wae Lain mega-mega. Ayeuna mah kieu Madeng lah nya supaya cepat. Madeng ngaku henteu geus nenggelan si Kang Ujang. siksaan Ngaku berarti ngaku. Pokok karunya ya budak emak tuh. Cing kumaha? Kela ieu pandi kela bangkela tenangkan wae siapa dulu sih Nya ke heula sok atuh tong amak-amakan kopi wae. cara kan nyamai nyakai Sok kumaha? tidak kus Madeng. Sok Sok kata kumaha? pandi generos. di pandi di pasar di gelutkan elina di PPSA Ah. tah tentang aboge percaya mengadeng kela tong mah Sok ayeuna kieu Madeng. Dani euy Sok Dani Madeng. kada Dani saksina sia mah cicing Iya kumaha ieu? pagegetihan Heeh, tah ieu. Cing Pandi tanggung jawab. tadi cenah hoyongna teh hoyong di kosan. Hoyong ka rumah sakit. kalau cepet lah kela ai ribet teuing teh damang teh damang Ieu kumaha ieu? ayang kopi Ieu Ujang dampak kumaha urusanana? ujang dampak Oh, Ujang dampak. dampak kieu dampak ujang dampak menang abi menang udang tahu cerita apa kikil kana kabel Lain kiri kanan itu iya hayang asup ka rumah sakit. belum cepet teuing Hayang ganti rugi. ngomong sebanyak aja Hayang ganti rugi. Padewan cewek. Pulsikeun we nya. Kumaha sareng aya Pulsikeun we. ayo tah kira Kumaha? Aya biayana ke rumah sakit teu. kira teman assalamualaikum Waalaikumsalam. aya di tamu Aya. Sok. Kumaha yang ke rumah sakit? Tuh kumaha tuh.
Sareng Pak Andi oge eta. Tuh. Kedah di kumaha ya Pak? Kedah diadukeun wae teh kumaha Pak? Daek ya wanita kayak Huntuna. Tuh kan ayo. Kumaha eta geus kitu. Bila bismillahirrahmanirrahim. Itu alai bismillahirrahmanirrahim. kela. Tuh tiai itu. Aduh mah. Lain lagu itu kumaha itu. Nyeri padewan aduh. Tak kieu dan orang di alus tadi orang tetap pepesak ya. Benaros kieu mah. Ya, Ya cing serius mah, serius. Lamun teu bener teh. Mangadeng nenggelan cicing heula ningalikeun dia. Nunjukkan saja. Cangkul. Kehet. Mangadeng beung akunya berarti geus ditenggelan ku Mangadeng. Tah ayeuna kumaha pertanggungjawaban Mangadeng? Manehna cenah minta duit jang ka dokter. Duit. Sabaraha? 5 juta. Tah, mah gede mah atuh. Ah, apa 5 juta ge cukup kan beli motor urut. Cuman 5 juta. Lain kala ka seri. Lain seri. Jawab. Siapa cici? Lain seri mikir itu minta duit teh 5 juta. Tak kira. Ayo siapa? 5 juta. 5 juta. Kak, di Bakong. Pokoknya ya di bangkong. Iya, satu saja. Sok buruan dibayar. Keluarkeun. Tah, orang ke kieu, orang. oh kilieur. Saya mina. Jam berapa? Udah apa? Menang. Nyaho. Oh, anjing kosan bodoh. Cing kumaha Awan menang duit ayang sok ngobrol-ngobrol kumaha. Namun wae hayang apa kayak di Bangkong meuli sangom we. Sok ngobrol eta Ya, Mai. kumaha. Aing sok ieu kumaha tanggung jawabna. Ke polisi. Itu kumaha pertanggungjawabanana. Atuh. Saur Bapak Andi oge. Saur Bapak Andi nyuwun 5 juta. Cepet teh Saur Bapak Andi nyuwun 5 juta. Kita tiris padewan ya duit. Dewan, ayeuna Dewan. Iya Pak Dewan. Ujang dampak. Dah sumpah. Itu sampai air. Nyuman air. Calit Ah, atuh nyeri ieu nyaut. Oke, sabar. Ke menang duit ka dokter. Gila aja. Ngajana kieu cia cicing ke heula rek dibantuan. Geus we ka dokter nya. Padewan nya cing buru atuh. Iya ku abdi we ku abdi kieu. Kalem. Tenang ke tanah. Sabar. Ayeuna libutna. Hah? Lain. Padewan kadenge padewan. Mang Adeng cenah gebugan ieu si Kang Ujang. Sampai kieu minta eta. Pada kieu. Nerangkeunna ka Heula. Abdi nyarios heula. Padewan. Cicing heula. tahan lah. Kalau goblok di heula ieu heula. Aya naon masa? Kieu. Si Kang Ujang tinggali sampai ka Mega momo. Panas Ya bibir diri. gitu untuk coplok. minta duit cenah geus Mang Adeng mah teu boga duit. Geus ku abdi we. Di ka rumah sakit keun. Kan hiji Mang Adeng. Ulah sekali-kali deui. Gebugan Mang Ujang. Hah? Tuh padewan. Entong geus musyawarah Totong karunya. KWC asih. Ah. Mudah-mudahan. Polisi kan mah. Mudah-mudahan. Lah, lain kieu. Mang Adeng. Todokeun una. Dengekeun heula. Dengukeun Dengukeun heula. Pak Andi. Dengukeun Iya Pak teh, Andi. Mang Adeng rek ditulungan moal. Nah. Lamun teu ditulungan, Dengukeun ieu mah Pak Andi. bakal masuk polisi Mang Adeng mah. Oh, Tah eta. Cicing, dibantuan moal. bantuan. Bantuan cicing nya. Abdi nu ngomongna. Lo ke dewek. Aduh, saya lo ke dewek mana? Ngomong heula ka dia. Cicing. Itu dangukeun Pak Andi dangukeun. Mantap boy. Itu Pak Andi dangukeun. Cing Kojang. Tos Udah. ke rumah sakit ya, Cis ya. Sakit tuh, Jang. Sok ke rumah sakit, kan mah ada mah ku abdi di papatahan. Mohon mangga hatur nuhun. Ulah sekali-kali deui. Ayeuna dah kieu cerita ke kieu ceritakeun. Jelas eta. Kalau di heula lo patahna. Nyautan goblok gitu. Dah kieu. Itu karunya nyautan yang ke rumah sakit lain ka ditumuli ka dimeuli. Di heula lo cerita goblok. Sia bodoh. Cing, kumaha. Aing jiwa, aing ke. Kumaha teh sok kumaha. Kieu teh. Sok. Apa teh urang ke tentang wi. Tonyok tuh, tonyok Ke rumah sakit kumaha ya? Sok Pak Andi. Harus diberesan ku Pak Andi. Nah, ada dibantuan moal. Bantuan sok der bantuan.